Lestiani Andriani anu dalit disebut Lesti Kejora lahir di Cianjur, Jawa Barat, kaping 5 Agustus 1888. Lestiani nyaeta saurang penyanyi, dipa dangdut, pemeran, pembawa acara, juri jeung pengusaha. Lesti lahir di tengah kulawarga sederhana. Kalawan kadua kolotna anu miboga profesi janten pedagang mie ayam. Lesti mangrupa putri kadua Endang Mulyana sareng Sukartini. Lesti ngagaduhan 2 baraya. Dina kahirupan pribadina, Lesti ngagaduhan salaki nyaeta pasinetron Mora Rizky Bilar. Tahun 18 Agustus 2021 Lesti jeung Bilar ngalaksanakeun perkawinan anu disiarkeun di salah sahiji stasiun televisi swasta. Tina perkawinan sareng Rizky Bilar, anjeunna ngagaduhan putra anu lahir dina kaping 26 Desember 2021. Tuluy dibere ngaran Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Anu ayeuna digentos janten Muhammad Levian Al-Fatih Bilar. Saprakti alit, Lesti tos nembongkeun anlehna di dunia tarik sora. Di umur 8 tahun, Lesti jadi penyanyi orkes anu tampil di panggung ka panggung. Manehna oge osok tampil jeung grup organ tunggal ti umur 11 tahun. Tahun 2014 ngiringan ajang paneangan bakat The Academy. Lesti anu basa eta diuk di bangku kelas 2 SMP ngiringan audisi di Bandung jeung sukses menangkeun golden ticket jang indit ka Jakarta. Lesti jadi jawara hiji The Academy ngamenangkeun hadiah duit 100 juta, hiji mobil, dugi kontrak jeung label rekaman Trinity Optima Production. Lesti ngarilis single kahijina anu bertajuk Kejora di tahun 2014. Single eta dinobatkeun jadi lagu dangdut paling ngetop di ajang penghargaan SCTV Music Award 2015. Menangkeun juara 2 The Academy Asia di tahun 2016, Lesti oge ngarilis single Japin Melayu ciptaan komposer Heung Ar-Rager ti Malaysia, Pak Ngah. Lesti oge mecahkeun turun ka dunya akting jeung merankeun sajumlah sinetron nepi FTV. Salah sahijina FTV anu dijudulan Anak Tukang Sapu Jadi Dokter, di mana Lesti merankeun sifat utama ngaranna Dini. Sanajan Lesti turun oge di dunya sinetron, Lesti langkung resep aya di dunya tarik sora jeung tos seueur ngarilis lagu anu salah sahijina nyaeta Kejora anu dirilis tahun 2014.